Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Sarencana sumangga urang panjatkeun puji sareng syukur kahadirat Allah nu Maha Suci nu parantos nyiptakeun langit jeung bumi. Dina kasempatan ieu insyaallah simkuring baris ngadungikeun hiji di antara ngaeunaan pentingna hormat kanu jadi indung jeung bapak. Hadirin hormatkeun simkuring. Naha simkuring nyandak ieu judul sabab eta dua jalma teh ageun pisan pangaruhna dina kahirupan urang. Bapak urang nyaeta jalmi nu kiat, nu rela ngorbankeun sagalana pikeun bisa mere pabagjaan kanu jadi anak. Malih anjeunna rela saban dianteun dina kaditu kadieu supaya bisa ngahirkeun anak jeung istrina. Kitu oge ka indung urang nyaeta jalmi anu mulia, anu jasana teu bisa dikatukeun. Anjeunna oge anu parantos ngalakokeun enem M keur urang hadirin. Teras naon eta 6M teh? 6M teh nyaeta 1. Ngandung, 2. Ngahirkeun, 3. Nusuan, 4. Ngarawat, 5. Ngagedean, 6. Ngadidik urang salaku anakna. Coba bayangkeun hadirin sakitu agengna eta jasa sareng pangorbanan nu parantos dipikeun urang sadayana. Malih mah urang bisa jadi kawas kieu jeung lahir di dunia ieu oge kusabab kedua jalmi eta leres. Lamun diitung-itung jasa anjeunna sadayana oge moal bakal bisa kagantian ku emas jeung permata. Terus naon anu kedah dipilah pikeun ngabales jasana? Nyaeta kujalaran hormat taat jeung patuh kana sagala parentahna. Sabab sakumaha anu parantos disebutkeun dina hadis nu hartosna karidhoan Allah nyaeta karidhoan sepuh urang sareng kamurkaan Allah nyaeta kamurkaan sepuh urang. Hadirin nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina hadis eta parantos jentre lamun urang patuh jeung taat ka sepuh, maka sepuh urang oge bakal tetes jeung bingah boga anak sapahatos urang. Allah Subhanahu wa taala bakal masukkeun urang ka surgana. Tapi lamun urang doraka ka sepuh, mangka Allah Subhanahu wa taala oge bakalan leuwih murka jeung masukkeun urang ka neraka. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sadayana, hoyong mlebet ka surga sadayana. Lamun hoyong, hayu urang hormat kanu jadi sepuh urang. Mangga sami-sami ayeuna urang doakeun